Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring hari mariotea nya. Ngajengkeun ka YouTuber ujung enjing, ujung siang, ujung wengi anu di mana we ayana simkuring. Sampai pisan ieu nuju aya di di Lembur Awi. Alhamdulillah simkuring ieu aya requestan khusus di YouTuber atanapi ti seniman khususnya pencinta tarompet pencak silat oge simkuring sareng keluarga besar Panabung Jaya 2 bade aya bagi-bagi sharing-sharing ilmu lah sekedik rupina ya aya tutorial anu insyaallah dina dinten ieu simkuring bade nerangkeun masalah tarompet. Nah dina ieu simkuring bade nepangan salah sawios seniman khususnya simkuring oke alhamdulillah oke dina ieu simkuring bade nepangan di tepas atanapi saung anu indah mempesona. Oke, assalamualaikum sampurasun. Aduh, ada mang bah. Aduh, nah, yuk seniman atanapi khususna alhamdulillah. Oke, khususna ka YouTuber kuwi kan diwaga banyak pada ya teh aya request di YouTuber atanapi di seniwati Jawa Barat khususnya mengunjungi anu pecinta tarompet pencak silat oke di Besar Panabung Jaya 2 khususnya bade ngobrol lah sagedik banyak bagi-bagi ilmu sharing dengan tarompet. Nah dinu masalah tutorial gitu kan sacan aya abdi teh ieu teh hoyong yalah serang wasta teh bapak ngapangkeun tuh bapak Guntur terus ya Abah Guntur Pak Dadan ya itu bukan wastana momongan Pak Walet asa sueur pisan namina ora seueur hari itu ka dieu pan seniman liwati mah katanya alhamdulillah. Oke di simkuring urang kawitan wae dina tutorial ieu aya Titi Laras teh Salendro aya Madenda hello Mandalong pelog tinggi rupinanya alhamdulillah orang nyobi katanya orang nyobi orang Salendro pencarian dina Salendro nyobi dina tina pengintan Rasulullah dina tarompet nada kurang kabupaten Salendro mati sempat pentapolis nada masalah Dami Natila 5 karena orang kemudian kalian mau tanya ngawitan di nada ngawitan di nada pilih anu kalau anu pembelajaran pertama anu palai diajar anu ngawitan diajar anu biasa ai kanggo nu eta mah sanes deui kitu eta mah teu bararan tunting ieu mah kanggo nu diajar ngawitan manawi hartosnya orang dikawitan dina tempat da ini nah la tina 1 2 3 4 5 kemudian dia dinada panangan ngawitan da muhun dipatikeun hiji anu katilu matikeun hiji anu katilu hiji 2 3 dimatikeun sapados naon kuncina ieu kunci kanggo ngengengkeun sawanten dina Salendro
Ti Ti. da Da. da mi na ti la. Da minatila. Nya terus katawis. Enak kurang langsung ke kalbut. Duwihkeun deui. Da mi natila latina mida. Tasnya eta Salenro. dina salenro. Salenro lah. Enak kurang eta we heula salenro we Salenro, heula muhun salenro, salenro. kanggo salajeng nama laras-laras di sanesna palinten episode anu salajengna Nya, nya. ayeuna dina salenro we heula. Biasa di sakali deui bilih datang ka ieu bilih datang ka tawisnya Dina salenro lah nya. Dina Geus biasa salenro. dilagukeun. biasa. Tapi Ayeuna tina ieu heula nu nama heula. Dina lainna aya keterangan sakedik tah keteranganna Kunci. kumaha? dina nada rendah dina na anu tengah ditutup teh janten opat dina nada rendah pami dina nada tinggi mah na teh janten dina nutup 5 Nah, teh. na teh ayeuna mari memang eta seueur anu banten nangtos bararenten gitu. Alhamdulillah ya hasil olahan kenge ngorehan nya nu pasna teh di dieu rendah mah di dieu na teh Nah, teh. nada tinggi mah di dieu nah terus kaharosnya Gitu Hartos. mah. Iya, iya, iya. barang nyobian ayeuna dicontohkeun sapertosna dina lagu we nya Cobi dino lagu. Mun lagu naon cobi? lagu buah kawung we nya Nyalenro buah kawung. buah kawung sapotong Buah we kawung. salenrona Akeun wae. bener ge mah kanggo nerangkeun kanggo dina salenrona Dina salenrona buah kawung, cobi. tangtos ieun dina tiupanana aya sakedi ornamen-ornamen tangtos dina tiupan lagu mah tangtos aya aksesoris tangtos namun eta mah kanggo tingkatan salajengna gitu nya. Sakedik we nya. Nya, Sakedik we. sekilas. Eta mah sakilas. Kanggo dina lagu salenro. Papunten tangtos seueur kakiranganana kanggo keun urang kanggo kapayuna insyaallah kanggo episode kanggo salajengna insyaallah urang dilajeng deui mun sakitu heula ayeuna kanggo perkenalan dina ieu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan ieu nembe dina Rasalendro. Oke, insyaallah aya nu kadua aya medenda aya pelog
aya Mataraman nya seueur pisan lo abdi kirang undang soalna sering kuring aduh Kalau degung. balog degungnya balog tinggi seueur pisan rupanya orang talaskeun deui dina sanana urang cekapeun sakieu wae dina penjarian nu tutorialna rupina urang talaskeun deui tinggal wae salahnya jangan lupa subscribe like dan bagikan. Oke. Assalamualaikum.